wakila man shalla ala Rasulullah. Ay, si Egengnya. Dan ulang baik kita tak budak. Ceng, Nit. Tadi Ceng. Ay kakak mana entos udang tuh Ceng? Encan. Coba gerak udang nggak itu. Geran gitu. Ya arek kanu ki Khalid. Ih, iya kak gimana sekian Encan. Udang-udang di bayi guys. Atau udang. Ya nak mondok meren ku bapak bisa dicarakan ke ku bapak woi. Dan yang dia nih belum mandi kan itu. Kayak gini anu gara mandi jasa nih manggus. Kan yang dia tadi tidak di mabur. Atau gara udang yang bapak bisa tandukan. Oh enggak, tidak di itu kayak yang keluar. Udah kurang iyo. Itu kebalik, yang jadi beredahan. Ai kebalik, yang bisa bodas. Bukan penting pertelian, yang menimani lah berangkat. Itu penting pertelian, so kurang. Geng, Mohon Pak. mesti jangan mandi nak geron. Kebal-kebal tuh yang alabatan artis baik pernah saya. Ay, iya dia geng. Kamu mandi nih kebal-kebal tuh yang kurang saya. Kami mau jadi sandik Mesia. Alabatan artis tepuk baik. Mandi gini kebal. Terus segera sanin tadi tulos ditungguan ya ke bapak jeng sanit Mohon geron. Pak. Oh geron tadi tulos. Ngabur kiai mantap. Tetap sampai. Pak, siap. Oh, kada. Nih, ilu ajengnya. Supaya nganterkan iya kakak mana si Egeng. Ayo. Pak, tarik Pak. Tarik nih. Buat nih. Ada itu, iya nak. Oh, kotor mau ya? Kotornya. Kotor, cuman baik kayak. Mesin Chan. Pak. Turun deh guys semua. Berangkat Pak. Ayo siap bro. Oh anda hiber ya. Bagor, jauh-jauh tới ya Pak pondok. Mana sih Pak? Tenang baik kita datang, tenang baik sih geng. Udah ini tadi mah Pak. Kenanya jalan nak? Mohon Pak. Datang Pak. Datang. Datangnya Pak. Alhamdulillah Pak. Aku nanya kena jadinya hoi kebongnya. Baik ke bapak. Neng, neng. Tadi. Neng terang rompok nak Kiai Khalid tuh neng. Sama bapak kami Oh bapak neng. Ayo, paling mana rompok nak? itu
Oh, eta. Masya Allah. Hayo burung antarkan Bapak yuk. Tamu, Pak. Oh, sama mama gampang kelebet, Mbak. Kelebet. Samar. Satri. Samar, Satri. Mana ya Bapak ya? Oh, ya. Sudah dia pesan pujian. Maka geralatan ceng tah saya ya. Lain pun di mana gitu ya? Anu tici orai kami Pak. Iya, ini pun tadi saya ya, Mas. Oh, mohon. Iya, kenalkan heula teu pangkeunnya. Iya, abi arti nama Mang Mirtam. Mirtam, Mang Mirtam. Padagang Cilo. Iya, Mas. Iya, Mas. Iya, putra abi nu paling ageng. Sana mina ya, Mas. Nu gemoy. Iya si Egeng namina. Egeng. Iya, Mas. Ari iya adina anu bungsu. Iya, bungsu bangsuan ya. Mohon iya Oh, si. berarti Mas SD kan ya? Heeh. Oh. Iya si Sanip namina. Sanip. Nah, si Sanip. Sanip. Terus ya ceritanya benar mondok meninu ieu nya. Apa main mondok? Paling ngamondokkeun. Nu ieu. Heeh, nu ieu bener-bener ieu mah Kiai. Pokona mah hayang masrahkeun beja ku meuni Badung. Kalebatan naon ieu? Heeh. Badungna meuni ulah ku batur. Insyaallah salah kadar mayang penting mah betah bae cenggeng ke dia. Eh, mati panas pakai. Dinan ceng? Nyokopin na. Aisyah teh ngalunjak ka Kiai. Ya tuyul, Pak. At pan ulang ngopi, Pak. Sok kopi. Ada sok kopi. Ada usap, Pak. Cuma neng iya. Mama ke mana gitu? Ke pasar. Lah ditanyain kopi teh nama. Di si Aceh ngangkop ngopi nya. Mana moren ka bulusan di jalan tadinya kayaknya. Nya kan nya. Gua tadi hujan begebrekan nih. Aduh. Agar teh ngaya bata cai bata helang teman saya. Surabaya Kiai di maklum bae. Ieu mah rada dusun. Ada apa? Mun, Pak, ditambi, Pak. Oh, mangga. Lain kami tam perasa bima teh kacamata bae. Mana gitu? Oh, itu biasa Ki. Atupan abi gendong eleh ku anak-anak jeung deui pan Oh iya. atupan abi ieu hati nama. Dudak itu. Dudak. Oh, iya. Ayo. Jadi Nang teh dia. heeh gitu lamun aya mah channel-channel bae info. Jadi supaya pan lamun make kacamata mah kadeuna gagah amat. Maksudnya kan gitu supaya aya nyendeuleun deui gitu. Arti kok. Tah teh tawarinya. Nah, lain ya Kiai, ieu mah moal panjang lebar moal kadi-kadi itu. Jadi inti nama ya abdi teh hayang masrahkeun ieu ya putra abi si Egeng, si Gemoy gitu. Ya ku geus Badung, abi geus teu sanggup ya. Lamun ieu mah rada mending bae rada bageurnya si Sanip mah. Lamun si Egeng makana ku abi dipikeun ka pondok itu. Dan pasrahkeun ka Kiai, pokona mah kumaha Kiai bae ya memasrahkeun ti ujung rambut nyampe ka ujung suku gitu. Neuk di hidung, neuk di beureum, kumaha Kiai bae ya mah asal ulah dibulau bae teuing. Pun kabe ka ketambe tama. Amir tam ngan punten ya, hang terang ya si Aceh ngetena sok di mana ya mah? Tadi nang. Atuh Satusna. kumaha mah ieu. Sakola kumaha ieu? Atuh sakola ngan ai ulin gitu tipe ting ieu nyampe ka subuh gitu aja lo babolosna sakola ge ku judi bae pan ieu. Waduh, emang kuar ya ta. Amir tam eta kuar ya ta. Penyakit pamuda zaman kuar ya ta. Judi online kuar ya ta. Heeh. Matakan bagus ya. Oh, gitulah Kiai. Pokoknya mah si ieu mah ieu si Egeng mah. Judi online beuki, judi langsung dari offline gitu lah jeung babaturan atuh ulang ku batur bogi jasa. Atuh dek tamanya modal cilok beak nya dek Atuh yakin dasar hasil cilokan teh sakumaha ya abinya gitu. Dipake judi atuh. Lain. Udah baru ya kak, apa ceng? Mohon Judi pakai. Ya kan tah si Egeng. Jadi keluarin mah dia deken ya. Deken kakak ya. Keluarin mah ya robah, ulah main HP di suatu lah awas eta. Oh jadi gitu Kiai. Iya gara-gara si Egeng iya ya. Makana ieu abi kitu baruncah atuh baruncah sawah beak sagala pakaya. Gara-gara si iya coba ge judi online. Geus dikeluarin mah ceng. Ulah jadi klater tah. Kahiji haram eta judi hukumna sagala mau ge. Itu kan udah buktina lah. Pakaian wae kalau Allah. Atuh tak capek Kiai main judi mah tereh. Emel lain keur diomongan ku Kiai, geuning kan. Awas eta judi mah haram itu hukum namanya. Judi jadi pokoknya nama judi, judina segala tah haram eta ulah. Nu di dalam agama ulah tah haram. Udah pare mah geus dekeun pare kieu nya. Di bale. Kiai, ari maling haram teh Pak Kiai. Maling ya, maling haram.
gitu mesti kori mawas kudu karunya kapalot mas antren di dia sing bener ulah awas deh ulah mawa bau kebau-bauan bising karusak nanti lain kan diajakan judison iya slot di dia ulah dah Mohon Pak Kiai. awas jangan ya kudu karunya aja bising kayak bangkrut deh kan kayak bapaknya ke pasorangan kayak Oh, ini kan ta modal cilok, segala. Indung siage, indung ngarah lah. Lamun aing teu ngarah ka mana dia? lah awas Deh kan ya, kudu dae. Mohon Kiai. Pokoknya mah sakitu baik ya nya. Jadi balik deui inti nama abi hayang masahkeun gitu. Ieu nu terakhir abi hayang masahkeun si Egeng gitu supaya jadi jelema lah supaya manehna boga bekal pikeun pi akhiratna gitu. Ya atuh kan abi ripuh hengke ngeskolot lamun misalkan si Egeng lamun misalkan anak-anak abi ya nu bisa ngadoa-doa acan pan atuh hayang diajikeun ke lamun geus kolot lamun geus ninggal kumaha bapak nya nya ceng pokona kitu bae kayaknya hayang masrahkeun nitip si Egeng pokona mah supaya jadi jelema gitu pokona mah abi mah masrahkeun ka kiai. son ada masalah tentang kabita tamping insyaallah salah kadarna di papatah mah patah di pagah mah insyaallah urang pada ngadoa bae ka Gusti Allah mudah-mudahan ya putra Bapak Mirtam nyata supakarasan jadi ya, sing getol ngajina deui sing eta kalakuan supaya dieuweuhkeun deui emang bener heuh bagus ya Pak Mirtam heuh mudah-mudahan ya si budak teh barangkali ngajadi anak anu soleh sakumaha masih hadis Rasul idama ibnu Adam in qata amaluhu illa bisalasatin teh eta salah satunya nyata waladun soleh nyata salah satunya nyata bila mana nyata anak Adam meninggal tilar nyata meninggal dalam dunia paeh ngaranna eta anu ngocer ngentu doang salah satunya nyata anak soleh mudah-mudahan ieu si Egeng gitu putra Bapak Mirtam walaupun nyata dinapakahan dengan kubaso gitu ngajual baso lagi walaupun baru lihat bae nya gitu tuh gitu mudah-mudahan jadi anak soleh ketika nyata Bapak Mirtam meninggal nyata ieu si Egeng bisa ngadoa bisa ngaji Yasin sehingga nyata jadi anak anu soleh urang adu ka Gusti Allah karena tadi teh abi mah teu bisa nanaon gitu Pak jadi aya bahasa Al-Qur'an emang ge urang teu bisa daya hayang bisa nundung masalah kalinya mah takdir Gusti Allah aya bahasa kieu Al-Qur'an teh innaka la tahdi man ahbabta walakinna la yahdi may yasha jadi hartina urang sanajan urang kokojaran hamu anak saleh pamangkahan boga anak soleh setiap dipasrahkeun emang nyata syariatna dengan ka kiai tetep Gusti Allah nu jangan jadi anak soleh ngan urang mah tadi tak pada ngadoa ka Gusti Allah dengan jalan nyata si Egeng dikadiekeun dikepondokeun nyoh hade yen apakahna awas Bapak Mirtam kudu sing halal dagangan sing enah ulah nipu ulah baso nyata baso teu barulet dijualan ulah awas sing enah baso namun baso geus buruk atuh burukeun namun baso keur baso bagus atuh baguskeun sing enah sakan nyata si Egeng kena pinter di dieu gitu geng. Mohon Pak Kiai. Lain abi hayang minta jampe heula nya kiai ieu yang didoakeun si Sani pada supaya hati. endah atau si Egeng atau kitu deui komo ja bedegong jasa pan ieu Dilahirna pernah dilahirna nu ya Egeng si Egeng poe Salasa sono cenah cek batur teh apanya makana pan ngacok itu beberdak arana ngata Egeng ya karena Egeng orang ada bismillahirrahmanirrahim wah Genceng. Aduh udah bau iya cidu Kiai bau naga. Jadi inum ya cek kanan ku bapak inum lah. Ceng ajeng deh ceng supaya jadi mah pinter calakan barunya ka bapak Mas oh sakitu bae ya kiai nya ja abi ge pugu loba pagawean keneh Ora ieu di teu disamakeunanaan ieu aja si mama si budak tuh cenah ge. oh atuh Teu jeung kopi aja di saat ngopi cenah ge deung di kobong jeung budaknya. Heeh. Iya bae ajakan bae ka si budak itu. Budak ke dianteun kurang langsung jeung jarona kurang di kana sakamar we. Heeh. Gitu Si baru keur areuh deui meureunnya. baru olah besen budang mah. Oh, paingan heeh. Kitu bae kiai nya ja abi Bajang sebelum ke jam asar deh ya. Teuing. Sar pada mulan kene. Nanti tak undang. Nah, Jajan. Yuk, ceng, nih. nyada bye-bye tama. Oh, salam ke kakak kumaha tah? Ya Pak. Doakan kakak tah. Oh, ayo geng, bapak anak kuy nya. Sing ada di dieu na, ulah macam-macam ke kiai nya. Kiai, ya si Egeng. Heeh. Kapur-kapur aja tadi ya, ceng aja sing jadi anak soleh ceng aja. Gede apa kerjaan mana ya? Dengar orang gede mah. Jangan gitu bae, nu aya jandaan.
Mana? Jalan ano sih? Oh, Orang jalan aja, kumaya ibu jalan itu, gak orang gitu. Semua jalan. pokoknya mah nu aya jandaan deh. Bari ngalewat kadinya sebagai caper. Ayo. Ada gawe kak. Nah, Kemana ibu dak ya, santai baru ya, ajakan ya. Makanya semua main bola mun budak. Dan jangan itu kakak baca di bawah tak kolom nak. Pak. Ayo. Neng, apa kan? Kau mau budak kau ni? Os. Si budak kau ni. Hai separuh. Tiba kon. Iya. Kobong tak kadang mayat ya. Ah, ceng. Kau bang iya sakit kian bukan nama. Orang amat. Juga makanya yang berdikari ya. Sekarang ya bisa kayak kedua. Syukur alhamdulillah. Ya. Kan yang penting karasan nih ngaji siena. Selain ngaji alif baca aja. Ingka bidong bek ya. Doain daripada nyata masa di pesantren garagah tapi jero nama onan-onan. Mending jadi jawab dengan alif baca yang penting manfaat tah. Ayo mas. Dak. Buka we. Hei.